Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana. Unggal pananya aduy ku Ki Ruminta gancang dijawab. Ngajadikeun aduy oge muringkak keung inget kana siksa neraka engke di akhirat. Sarta loba deui anu dibahas ku Ki Ruminta, patali jeung jalema anu sok babadog rampok. Balukarna teh sarua berat siksaanana di akhirat. Sabab ti ngarugikeun batur teh oge tangtu ngarugikeun diri sorangan. Sanggeus ngobrolkeun jeung nanyakeun soal bag-bagan agama, leok deui nyaritakeun tujuan anu leuwih penting. Satu tas ambu Ruminta jeung Larasati marulang mah komo aduy terus pada nalek deui ngariung ngobrol opatan kaselang ku salat lohor. Ayeuna katang tuanana geus disebutkeun yen si Ujang diajar ngajina ku Aki di burukanana, diajar silat mah ku incu Akinya, kumaha tetep satuju mun kitu, cek Ki Ruminta ngareret ka aduy. Mangga Aki mangga. Abdi mah satuju we kana katang tuan ti Aki. Oge ka ambu kali ka Nyimas nuhun pisan we atos kersa nampi abdi janten murid, walon aduy. Nya sami-sami atuh Jang Uday. Nyamugi we Jang Uday betah jeung tekun diajar ilmu di dieu nya. Sarta umat tong pundungan bisa aya carita anti guru rada tegenah. Papatah anu heuras dina caritaan atawa ambek. Nyaeta mah tinggal introspeksi diri we jeung omat. Kasih Aki sing tuhu, kasih Nyai sing tuhu. Sakumaha sikap murid kanu jadi guru, guru kanu jadi murid. Mohon siap ambu. Diestekeun pisan ku abdi. Nyimas, hapunten akangnya. Kamari tos wantun kurang ajar ka salira Nyimas. Wios teu nanaon Kang. Timbang kitu mah biasa Kang. Damun akang kurang ajar langkung ti kitu, abdi oge moal cicing bakal nindakan. Muhun Nyimas muhun. Hatur nuhun kana pangertosanana Nyimas. Tur dina kayan keur kitu, Odoy jeung Aday pating torojo kabeneran pas wanci asar harita teh. Langsung we diajak katajuk ku Ki Ruminta. Ngamimitian salat berjamaah. Da sabab asalna oge boro-boro salat berjamaah atuh eta Odoy Aday katut aduy mungguh belang batong salatna teh sorangan oge. Kadang dilaksanakeun, kadang ditinggalkeun sakahayang jeung sakaburuna. Nya ti poe harita aduy Aday katut Odoy tuluy cicing nganjrek ditajukna Ki Ruminta. Hitung-hitung mah santren cenah, nungguan poe Senen digembleng ilmu. Sarta harita karek oge nincak malam Rebo. Cag tunda anu kacarita. Ayeuna kocapkeun di tempatna Nini Jalumpit. Geus nepi ka waktu 2 poe Maemi nandangan panyiksa ti pihakna Nini Jalumpit. Tapi pikeun Maemi mah teu ieu peunggas harepan. Dengar rasula dirina digunasikan teh. Sok sanajan nya ari ripuhna mah nataku. Beteung lapar geus 2 poe teu manggih sangu. Halabhab teu manggih cai nginum. Ari awak beuki raca ku tatu garetihan. Nepi ka geus garing getih anu napal dina tatu jeung baju nyeri nyanyautan karasana. Awakna menis sepa bibir gararing. Kasadaran oge mimiti selang-seling antara sadar jeung henteu.
Katambah awak meuni muriang sabab sapepeting kahujanan, beurangna kapanasan. Waktu ditanya masih keneh bisa ngajawab ngan sorana geus rero. Jawab Emi, mane masih nyakat, masih nyah kene kana nyawa atawa hantu Emi? Cek Nini Jalumpit bari ngamang-ngamang itek wesi sasikuna. Paehan wae kuring sia, gancang paehan. Tong ngarep-ngarep jawaban ti aing, der paehan aing sia Jalumpit. Jadah setan alas ya. Sia bener-bener rugi jadi jalma teh Emi. Batan ngajawab mah ngadonang tang hayang dipodaran sagar rupa deuleu. Nya, sok buru gerak podaran aing teh Emi. Jalumpit, tong loba tatanya deui sia. Musti ka Ratu Malakasari. Mun keukeuh panasaran, pek teangan ku sorangan sia Jalumpit. Heug Emi, heug. Dicumponan tah pamentasi lain teh. Rasakeun ieu, ciat hiuk gabres. Nini Jalumpit demiceun deui waktu. Itek wesi sasikuna digabreskeun kana beuteungna Maemi jero naker. Maemi katubles jeung tangkal-tangkalna anu dipake tempat ngabarogod Maemi. Maemi ngajerit sakedeung, awakna bari panona mulan kaluhur, laju sirahna ngulahek. Tina sungut ngabulahe getih kental, tuluy ngalepaskeun nyawa, teu usik teu malik pikeun salilana. Laan barogodna euy, piceun bugangna ka tengah leuweung, sina dihakan ku sato galak deuleu. Gopar, sok nene, pudar. Nini Jalumpit nitah sangkan bugangna Maemi dipiceun ka tengah leuweung sina dijadikeun hakanan sato galak. Siap Nini. Mangga, siap. Juminten jeung Neneh katut Gopur teu talangke, gancang nurutkeun kana parentah ti Nini Jalumpit. Jeung naha nya Maemi teh geus binasa atawa bener eta teh jasadna Maemi anu kiwari pada miceun bugangna ka tengah leuweung. Ngan mun seuk nya teh Maemi kitu nasibna. Naha pangeran bat ngantep ka makhlukna anu salawasna aya di jalan anu dipika ridho ku mantanna, dibinasa ku jalma jahat tur dalekah. Tos rengse Nini Guru, bugangna si Emi tos dipiceun ka leuweung. Cek Juminten bari gek diuk di luhur batu sanggeusna miceun banungsana Maemi. Alus, hade pagawean maraneh tiluan, toleh tuhu kana parentah ti kaula. Ulah sugema pisan narimakeunana ieu. Tapi ayeuna kula aya anu rek mere pancen deui ka maraneh tiluan. Ayeuna pisan teu beunang diengke-engke laksanakeunnya. Pancen naon kitu Nini? Gerapok saurkeun ka abdi tiluan Nini. Bener pisan ini. Nah, naon atuh pancen ti Nini teh? Pancen naon wae anu kudu dilakukeun ku abdi tiluan ayeuna Nini? Kieu euy, Juminten, Gopur, oge maneh Neneh. Maraneh tiluan wayana we kudu indit ka Jampang Kulon ayeuna keneh. Tepungan Mbah Samudra lanceuk sapaguron kula. Sarta mun geus tepung gancang sebutkeun tujuan maraneh tiluan nyaeta ajak ka dieu. Cek Nini Guru kitu. Dihaturan di dieu rek menta bantuan ka manehna kitu tah. Cek Nini Jalumpit ngajelaskeun pancen naon anu kudu dilakukeun ku Juminten, ku Gopur jeung ku Neneh. Siap Nini. Abdi tiluan ayeuna langsung bade angkat. Kumaha Gopur, Neneh, nah parantos siap? Nya siap atuh ce, hayu mangga. Siap ce, siap. Piraku narima pancen ti Nini Guru, henteu siap mah ce, mangga ce. Heuh. Maraneh tiluan geus sayaga narima pancen ti deru kulama. Jung ka itu, geura ari indit, tong loba ngaromong deui, jung geura mariang.
Nini Jalumpit ngaburu-buru ka murid anu tiluanana. Atuh ari geus kitu mah tiluanana teu kaleket deui, gancang arindit ngajugjug ka Jampang Kulon rek nepungan Mbah Samudra anu jadi dulur sapagorona Nini Jalumpit. Cina diangkir ka tempat dumuk matuhna Nini Jalumpit. Jeung tempat anu dituju teh memang kawilang jauh oge, teu bisa gancang tepi. Kudu ngaliwatan sabaraha lembur, terus ngaliwatan laut bari numpak rarakitan. Tiluanana geus kawilang jauh dina lumampahna teh. Jog anjog ka hiji lembur, anu pangeusina memang rada euyeuk. Sebut we ngaran eta lembur teh katelahna lembur Ngamplang. Di eta lembur juminten Gopur katut Nene Sarimana terus mengkol ka salah sahiji warung sangu anu pakeranganana lalegah, tempat baku panjang katut meja leuwih ti 10na ngajajar harita teh. Malah diantarana geus aya anu nempatan. Dina hiji meja dihapit ku 2 bangku. Jadi anu dariuk teh bisa misah pareup-hareup. Saperti dariukna juminten jeung Gopur katut Nene, dariukna pareup-hareup kahalangan ku meja. Keur kitu tukang anu ngalayanan anu ngadon dahar jeung ngopi harita datang, lalaki ngorah nawaran rek pesen naon-naon. Gopur gancang ngajawab pesen 3 alas sangu jeung deungeunna sarta cai mah geus nyampak aya di meja disadiakeun. Atuh anu boga warung terus ka jero deui pikeun nyiapkeun 3 alas sangu. Gopur panonna muter nitenan eta patempatan. Ret ningali hiji jalma pantaran kolot dina wanda kajawaraan. Pipina karijut tapak kaduruk, panonna oge sabelah pecak. Ngan Gopur teu kacida teuing merhatikeun ka eta jalma teh. Manehna fokus we kana maksud turu tujuan. Nyaritakeun jalan mana anu kudu diliwatan satu tas ngaliwatan eta lembur. 3 alas sangu harita geus dianterkeun ku anu boga warung teh, song diteundeun dina luhur meja. Dipiringan ku piring coet, ditilaman ku daun cau. Boh sanguna, boh deungeuna sarua kana piring coet. Ngan barang tiluanana rek deker dalahar, ngadadak non rupa nu aya dina luhur meja teh jol ngaleungit. Barang jeung lalaki kolot tadi nepak meja hareupeunana lalaunan. Anu boga warung paromana tembong bangun anu ngemu kakaget, sok inggis aya kajadian anu teu dipihara. Juminten Gopur katut Nene Sarimana harita silih teuteup bari ngemu kakaget. Gopur ngareret ka laki kolot tadi, hatena curiga. Saha Gopur? Curiga ka eta jalma euceum mah Gopur? Cek juminten, Nene oge milu ngareret. Tapi eta jalma teh teu nembongkeun sikap anu nyurigakeun ce. Cicing wae geuningan bari barang dahar. Cek Nene Sarimana. Justru eta kuring ningali wandana eta jalma teh mungguh lain jalma biasa. Tapi jalma anu nyidem ilmu anu hebat, make pakaian wanda kajawaraan bari jiga langka. Jalma pantaran kitu masih kene seseg tur jagjag katempona ce. Tembal Gopur. Hayang leuwih eces nama. Urang awaskeun weh ku urang ti dieu eta jalma teh. Mun nyajail ka urang, naon tujuan jeung maksudna cenah pangna ngaganggu ka urang. Nya kitu satuju, urang taki-taki we ayeuna mah ce. Sarta ece arek mapatkeun jampenya. Sangka naon rupa nu aya dina luhur meja katempo di ku urang. Cek juminten. Nene Sarimana jeung Gopur tembong unggeuh. Sarta saterusna mah juminten nyidakepkeun 2 leungeunna hareupeun dada. Bari panonna peureum mapatkeun jampe pamakena. Teu lila jeleg. Bre. Non rupa nu aya dina meja anu tadi leungit teh katarembong deui. Atuh gancang tiluanana nyokot alasna masing-masing. Tapi kaget piring teh bet teu kaangkat jiga nu ngadarak berat jeung rapet kana meja. Setan alas. Juminten kekerot. Gopur jeung Nene meh bareng ngareret ka jalma
anu tita tadi keur diuk dina bangku hareupeun mejana teh. Da palengan katuhna keur neken kana meja, tapi lain saneken-nekenna eta teh. Gopur muserkeun tanaga batina kana sapasang leungeunna hayang bisa ngangkat alas. Sarta kajadian saterusna di luar dugaan. Piring coet alas sangu teh ujug-ujungna blesat ka luhur bari muter sanguna ge. Ngan anehna sanguna tetep teu bahe jiga anu geus rapat kana eta coet. Sajelengkep crek. Gopur ngagajleng ka luhur newak eta piring laju turun deui ka handap dina bangku. Juminten jeung neneh tembong bisa ngangkat piring alasna satu tas nyalurkeun tanaga batin kana sapasang leungeunna. Jalma nu tadi cicing teh kadenge seuri ngagak-gak. Gopur ngaheap panas hatena ngadenge eta aki-aki ngadon seuri. Nya naon sia? Saha sia? Naon maksudna bet seuri sia? Ngalecek aing. Wanogeun. Ieu dewek si Karijut panon hiji. Kunaonna bet muncereng ka dewek sia? Aing kita tadi geus curiga ka si lain. Non maksudna ngajailan jeung ngaheurian dewek sakabeh sagarupa deuleu. Calakannya murid-muridna si Jalumpit teh geuningan. Hayo, dewek hayang nyao jeung hayang ngicip-ngicip. Nepi ka mana kahebatan ilmu silat murid-murid si Jalumpit teh. Tembal eta jalma anu ngakukeun ngaran si Karijut panon hiji langsung nada nangtang ijen ka Gopur jeung anu liana. Juminten kerung sarta panasaran pok harita tumanya. Naha anjeun bet nyaho ka kuring tiluan yen kuring tiluan teh muridna dini Jalumpit. Sarta naon maksudna anjeun make nangtang-nangtang ijen sagarupa? Cek Juminten bari tiluanana geus singkil. Jalma-jalma nu araya di eta warung kabeh ngadenge jeung nempo galagat geus teu hade. Padah barirat lalumpatan sewak nempu anu rek parasea. Teu kudu panasaran saha dewek sabenerna jeung naha dewek bet nyao yen si laing tiluan muridna si Jalumpit. Ayeuna mah leuwih hade tadaya dewek hayang nyoba-nyoba ilmu marane deul. Si Karijut panon hiji langsung ngalakukeun panarajang. Cirimna ngacorelat semu ngalayang ngaliwatan meja-meja anu ngajajar anu kararosong. Juminten jeung neneh katut Gopur pating ngaranju kaget. Teu sangka bakal langsung ditarajang kitu bae ku si Karijut panon hiji. Tapi kakagetna teu lila, tiluanana gancang nakis jeung ngabendung panarajang ti si Karijut panon hiji. Sarta kadenge tulang leungeun masing-masing pating galedruk diadu lantaran bantrok kakuatan. Curelat jelek siuk deuk dus. Aduh, ade. Sarta kejadian saterusna memang matak hebat. Juminten Gopur katut neneh pating galerot tarik. Awakna pating jarinjeug ka tukang. Lalu laju ngajengkang ninggang kana meja anu langsung ambruk. Koleang, kebruk. Barang jeung kitu si Karijut panon hiji kadenge deui ngalenggak seuri bari nyarita. Geuning eueuhna naonan muridna si Jalumpit teh. Leuwih hade mah guguru we ka dewek be leuwih maju ilmuna daripada jadi murid si Jalumpit eueuh kemajuan mah. Sikap si Karijut panon hiji mungguh ngahampas naker. Temandang ku sabelah mata kanu tiluan. Harita tilu badan nalika pating galebruk lumayan linu karasana. Tapi pikeun Juminten Gopur katut neneh sarimana teu pati dirasa eta kayaan teh. Gancang pating korejat deui hudang bari ngalatur kuda-kudana jeung pasanganana. Hatena mah panas ngaheat nalika tadi si Karijut mata hiji ngomong gitu teh. Sing hati-hati euy. Eta jalma teh sakitu hebat tanaga lapisanana. Komo deui ieu elmuna.
jelas lain bantrak-bantrakeun urang jika nama euy. Cek Juminten ngingetan ka Gopur katut neneh sangkan tetep waspada dina enggoning yang hareupan lawan. Sarta urang kudu langsung ngagunakeun ajian balung wesi imah ce. Hayu ce ah, bari urang piheulaan maju narajang kaeta mangluk ce. Cek Gopur. Juminten jeung neneh arunggek tandaning satuju. Srog. Tiluanana tatan-tatan deui. Jurus naon eta teh cenah? Jurus newa kereungit. Kurang ajar setan alas ya. Rasakeun sia aki-aki 7 mulut. Ciak! Gopur harita bedah amarahna tuluy loncat. Gancang dituturkeun ku Juminten katut neneh. Tapi nalika ditarajang kitu ku tiluan anu tangtu bari dibarengan ku gerakan sarta tanaga lapisan meh dibudalkeun. Si Karijut panon hiji mah ngadon tenang-tenang we nyalsenaker dina mangsa ngimbangan tilu panarajang teh. Sagilak plos. Ngan sagilak tilu panarajang langsung ngaplos ngahakan angin. Sabab jirim si Karijut mata hiji susah pikeun dituturkeunana. Kamana luncatna? Padahal masih Karijut panon hiji teh bangun anu lambat gerakanana oge. Tapi teu bisa kanyahoan luncat ku musuhna. Nalika ngagilekeun awakna sarta malahan mah males narajang. Dampaleungeun katuhuna anu meber harita ngolebat ngabagi kepretan kana dada lawan. Pilih genti dina waktu anu ngan gese saeutik. Barang jeung si Karijut panon hiji anu duka teuing iraha ngalakukeun eta gerakan. Badana kokolebatan lir ibarat kalangkang setan. Corelat jeung kolebat sawuk jelebet des. Cengkang koleang gedebut. Tiluanana ukur pating galero bari pating gardebut. Ayeuna mah sadar nalika karasa aya nu ngajelebet kana dada tarik naker bari terus pating jarenggang ka tukang awakna sarta ngagero tarik tina sungut nyebrotkeun getih kental. Anu boga warung lalaki umuran kira-kira 70 tahun, kulitna bodas. Bari make papakeana oge aneh jika papakean orang sabrang. Panonna sipit harita wah-wih weuh ngomong ka para pagawena. Tur sebut bae eta nu boga warung teh katelahna Babah Tungka. Hayya, walung we jadi tempat anu talung ieu wala. Walung we jadi sepi, balang-balang walung we ancul hayya. Kapan piginya itu orang jahat ha? Ngaluksak walung uwe. Ayo belesan balang uwe itu pecah-pecah eta. Cek Babah Tungka paromana ngemu kasedih. Sabab barang-barang anu aya di warungna jadi parajet tur pareupeus. Pagawe saurang diantarana aya nu nembalan. Saur Sarkawi mah Babah entong sedih bah. Sabab warung mah turun tu ieu. Ukur bangku di luar serta meja nu hancur tong hariwang Babah. Cek Sarkawi pagawena. Babah Tungka atuh mun cereng ngadengi kitu teh. Hayya, kamu Sarkawi demikil ha? Itu meja dibuat pakai modal. Oe telido meja oe, bangku oe, makanan oe jadi hancur gala-gala orang yang lagi bertalung di sana. Hayya. Walon Babah Tungka anu cumaritana masih kena campur. Sarkawi nampu Babah Tungka muncerang jadi murungkut teu wanian deui ngomong. Sedengkeun di tempat anu tarung Juminten Gopur katut neneh harita rudang deui bari sumengir. Seret meh bareng tiluanana kompak nyerabut itek wesi sasikuna. Laju ngawangun deui pasangan. Kasebutna we murid si Jalumpit. Tapi kabe oge ilmuna barutut kene weuna naonan geuning. Ngahina teuing sia setan. Dewek can rumasa eleh jajaten deuleu. Bener pisan. Maneh montong wakas sompong deuleu Karijut panon hiji. Bisa ditambah antah ku aing panon teh dipecakan sebelah deui deuleu. Sarta ieu pakarang bakal mungkaskeun hirup maneh sia setan. Kabeh tiluanana jadi kaharudang amarahna.
lantaran ku sikap si Karijut panon hiji anu sombong nakeranan ngahampas naker ka 3 murid nini Ijut Karimung teh dina kayan keur kitu uluh waktosna kabujeng see keun atunya ieu dongeng teh urang cakapkeun we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.